Ah, nanyakan jauh deh ya. Sayanya ngegerai. Kejeng soalnya yung kacamata burung. Bener, yang teuing aing kacamata burang gitu. Naon nih betung, kukuk yuk. Teu beres goblok ya mah ngaganggu bae. Ini betung ya mah. Di mana ini tempatnya sing? Oh, itu tuh tampian. Terkuat nih mah, terkuat nih. Ajar mana nya yuk. Aduh. Ini betul biasa. Ayo, aduh, ajar mah nya. Ih, saya mah gitu aja. Gimana jangan? Wow. Dia tamu sitang. Beneran imajin tali dulu. Aduh, ngambat tuh. Mana ini batu? Batu kelapa ini. Eta nu maledong. Ngalunjak saha eta nu maledong. Ganggu aing teu ngising bae. Saha eta nu maledong gapangi popokan tai koy. Ngaganggu aing teu ngeun. Ai sia kunaon? Nya sia agak teu aing beuti tadi cek aing baewak nogar di luar. Capek ai. Wah ampun ya capek. Mending ngap. Asya mentas nahan mending ngos-ngosan kitu. Terus nu ngintip nu mandi lain sia. Curiga aing ka sia. Sama beol. Tehon kitu. Si tangkulak cau keur ngising. Anu benar sih keur ngising. Coba ambuan leungeuna. Bung. Teu sopan eta si tangkulak cau ngising di girang, teu nyoek kita di dieu. Siang kok bau cing di dia. Hayang balik. Ayo tuh, Ya bau aing ge. kapangi disetekan tai gue ngatas si tangkulak. Ih, si budak bener molor baik. Woi, udang, goblok amat ya budak genak. Woi, udang woi. Oh, kagiatan sia molor baik. Udang woi. Tinggalan ku kotok sia molor baik. Anang si sia mah katok jeung aing geulan aing. Sia mah kumaha andek aing nah, sia nage molor baik. Udang sia oh kagiatan. Gara mani sia, sia dik dia di naon atuh hirup. Molor bae sia. Udang. Ayo, antar aing ka kebon. Woi, ayo mandi. Aing nang ke kebon sia. Ayo. Kemana isikan menang tadi meninangguan bobo teka dieu teh budak menin kaselan gangguan bobo molor deui nya nah.
dijengkok ais kuing lah. Petain ketinggalan. Kok lah. Anyar kene mas sudah yuk. Ulah waka dipijen-pijen bae. Keeling apa naon ya. Saya main benang nginjem deh ya pet. Main malah di balangan bobo edan nih. Ih, jauh itu masih juragan. Ditirikan baik kos anak hayam. Woi juragan, sorangan baik ya. Kupelong tanggal jauh mas ya. Saya tengah geroy. Hijau itu mesti terus lagi. Maksud sian nahan tadi ngomong kain kupelong. Jadi nanti dia sorangan baik lelumpangan. Sia lelumpangan sorangan baik. Kelong mah ripung kenyangan. Mang lu siapa gua? Babe, eta ngomong lalaben baik. Aing bagi geus teu bisa ngomong kitu aing nama. Emang bisa sih ngomong cara aing. Atuh bisa lah. Emang sia doang anu bisa ngomong kos kitu. Si gocir bae ge. Menis sawan-sawan ada yang nyieun bahasa aing. Terus lain cabut lah ngomongin siapa nggak pengen waktu. Waktu-waktu sia. Ngomong-ngomong, kacamata sia ka mana? Kabiakeun duit lain. Ya. Jualkan bae ya pet aing. Siapa yang ngesin dicabok sekuing. Selain mabur ngomongin siapa artina. Geus doro lah. Aing butuh sia jan henteu. Geus hus. Emang haram jadah. Itu si Karmin, kuing tangguan oh bae. Aya si juragan, kempleng ngomong dengan aing. Emang haram jadah. Suwe. Sial. Yang nage jelema bener reuncep lah. Sial. Loh, iya dik kawan muni awe cenah. Tah, eta titirilikan kos beurit. Wah, dia tah masih gocir cenah mah leungit. Waduh, bahaya budak kurang kompromi. Duh, teu beres si gocir lain eta. Buat tuyul eta budak. Apa naonnya? Ah, si gocir meureun. Sampeurkeun gue ngah. Woi, gocir. Woi, gocir. Woi. Siapa ngobrol aing? Ay suara urupa. Woi, sia ka mana bae? Sia ka mana bae? Cenah leungit sia ngahaliwukeun bae. Anya sia, pulang kampung mah. Pulang kampung go kelong sia. Ya ulin lo sesorangan bae sia warga kebon geus paranik tuh nareangan sia. Sia aya mah ulah kamarana, cicing jeung aing di dieu. Musingkeun bae sia anggeus bos sia neanga. Ngaliwukeun bae sia anggeus si gopir nareangan sia. Geus cicing sa di dieu. Pur, lamun kapanggih tangkulak jauh jeung naon ya? Nges lah, jangan pais tape bae. Ngeunah atuh diakan. Emang lagi ngalunjak, punya ngeunah urang. Maraos aing kepengin juragan. Kunaon Kue Pur, si Bonjel tuh. Mana? Itu teh angkeun ayo. Ya, karek kajeng deui. Sia maralas tuh man. Woi, Boncel. Aduh, apa bengit yuk? Aduh, apa bengit mah? Aing rek mabur. Bisa si tangkulak jauh nangguan di dia. Aduh, mahanya. Aduh, Woi, Boncel, Hai, kemana Maya. bae sia? Dia kemana bae? Aing tara nempo dia. Sia musingkeun aing bae sia. Kemana bae sia leungit segala. maraos aing kepengin juragan. Gara-gara sia aing babak belur cekanan si Gopir. Kamari aing hujan. Tah jagaan saya anak bos ya. Besi ngaleungit deui. Kamana tah si juragan? Gablek sia, kamana si juragan? Boga anak buah izin minta ka urusan. Biasa beta mah temenin molotot kitu nanya ka sia. Kasih ya aing. Angge pan aing ngaranan ya kieu ge. Sangarana. Gopar yo. Sia kamari kunaon ngising di hilir, padu bae sia ngising. Sasakan tai sekuai. Ah, aya sia emang gitu. Mata sia kamanakeun sagede centong kitu pira aku satenyeng aing. Panaing matanya ho, ya sama cicingan di tuangan bola aing. Nyaho aing tukangan bol sia kalah ngising bae. Pan paling dimeureun harapan banget aing. Nya sia bajingan tuh mandoanan. Ih, budak, ribut bae. Apa yang mabur bae nya? Enan. Ribut bae sia. Bisa aing mabur lan. Kedengeula. Jangan buru-buru. Ah, aku sekali paributun. Saya mabur lan. Nek mana sih ya? Adi kok kelong deui. Mabur bae aju leungit deui. Jangan berisik teman-teman. Gocir ya, gocir. Mungkin datang di dunia. Jangan lupa, teman, subscribe channel Cipuk Rumpin. Yang belum subscribe, masih banyak video yang lainnya.
sih urusannya anak buah si Juragan sia. Aing balik baik lah. jalan. Ang sira balik sa dito, ngalalabagan kebon bae. Naon sa nyolokon? Akhirnya saya balik. Kelong siya. Jatuh di anak buah siya. Yo, iya di kebon bae mah meni awewe. Sa, atuh. Mana yang matanya oh, jasa cicingan di bola aing. Itu. Salah. Nyaho aing tuangan bol sia kalah ngising bae. Pan paling merentaina. Nyaho sia bajingan cuman. Salah. Nyaho aing tuangan bol sia kalah ngising bae. Pan bau. Aing lagi, hanya etan. Salah gitu. Bos, aing Tukangen.